istiqomahna. Da ibadah anu saharitaeun mah gampang. Ayeuna aya pamaksadan tatangga urang. Abdi teh gada aya pamaksadan cing bantosan atuh pangmacakeun sholawat sabaraha 1000 sewang gitu ge. Pan urang semangat kayak di pasien 1000 sewang lah kan pangmacakeun sholawat 1000 sewang. Wah urang semangat. Kian saharitaeun maca sholawat 1000 sewang. Enjingna teu maca deui teu aya saena. Saya keneh maca sholawat sadinten 10 dia kebalikan atau sadinten 3 wangsulan tapi unggal dinten teras itu aya tampakna. Salat tahajud ayeuna mah rek salat tahajud teh rek isa keneh abdi mah rek salat witir 11 rakaat rek peureum geus peureum ge buka tengah mungi tahajud 12 rakaat keneh tahajud yang maca Al-Qur'an 5 juz misalnya berarti nya tapi enjingna teh eureun gitu. Teu tahajud deui, heuda capek kamari geus loba deui ibadahna, kirang saya eta teh. Mending kene tahajud 2 rakaat daripada 12 rakaat ngan saharitaeun. Ari saena mah 12 rakaat beristiqomah mun can biasa. Atos we 2 rakaat heula da urang mah tahap ieu nya duha 2 rakaat. Tong seueur-seueur teh bisi bosen. Kayak urang tos kandal nami nambahan deui. Deuma langsung dipeleternya langsung soak atuh. Pandi debat gitu ge aya naon? Aya pemanasan heula, imacan pemanasan langsung main atuh langsung soak gitu. Ibadah kayak gitu. Anu enteng heula we. Maca Quran tong sajuz 2 juz 5 ayat sadinten. Lumayan tapi unggal dinten. Itu aya asar, aya tapak. Ta eta sabar dina taat teh abot pisan. Nyata kasabaran dina taat teh hartosna istiqomah dina ngalaksanakeun amal ibadah. Nu pang abot-abotna. Bahkan istiqomah dina